Urang ngeuweuh ilmu na, cuman urang aya hiji nyata doa ti kolot, jampe ti kolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda. Tepangkeun ye nami abdi Dendi Suhendi ye. Di dieu urang ayeuna dek sharing gitu nya. Sharing naon anu ku urang dirasakeun, sharing naon anu ku urang geus di alaman gitu nya. Jadi intina urang di dieu lain mamatahan jeung lain urang dek nyomongkeun diri gitu, tapi niat urang nyaeta dek sharing. Sugan ieu bisa nginspirasi marane, sugan ieu bisa jadi picontohan keur marane gitu nya. Ja, jeung hampura oge kahijina urang di dieu bakal ada barelol karena urang di dieu lain ibaratna lain tukang ngomong gitu nya, urang can biasa ngomong tah. Jadi urang di dieu mah dek sharing lah intina. Hampura ya lamun urang masih keneh ibaratna penyampaian urang rada goreng gitu nya. Mudah-mudahan maneh nangkap anu ku urang disampaikeun. Judulna nyata di video ieu di Silalatu Project nyata urang dek nyaritakeun tentang doa ti kolot. Kieu nya. Urang ngomong ieu lain samana-mana ngomongnya karena ieu geus kaalaman ku urang gitu nya. Doa ti kolot nyata mun ceuk urang mah, mun ceuk bahasa Sunda nama tara jampe pamake. Jampe anu pangseukeut-seukeutna nyata doa ti kolot. Karena naon urang bisa ngomong gitu? Baheula gitu nya urang pernah boga kahayang gitu nya. Kahayang urang baheula nyata kuliah di Taiwan. Ayeuna sih teu jadi karena gagal. Urang caritakeun ge nya caritana. Baheula urang kahayang kuliah ka Taiwan gitu nya. Urang pas bebeja ka kolot. Terus kolot urang teu ngaridoan gitu, urang kolot urang init ka ditu gitu nya, ibaratna urang ngumbara ka Taiwan. Tapi urang baheula teh kekeh gitu nya, ibaratna hayang gitu kuliah ka ditu teh karena urang ngagugukan nafsu gitu nya. Nya urang akhirna maksa ka anu jadi kolot sangkan urang bisa kuliah ka Taiwan. Urang paksa lamun ti kolot bapak emang bener-bener ibaratna teh ngawidian gitu nya, ngarestuan urang ka ditu, tapi di kolot nu hiji deui nya teh kolot indung urang teu di widian gitu nya teh. Tidinya alhamdulillah kitu nya urang baheula teh cus kitu nya, ibaratna angkat kitu nya pelatihan ka ditu ka dieu ka Taiwan, ka ditu ka dieu, ka ditu ka dieu kitu nya. Urang nguruskeun sagala rupana kitu nya, urang hayang kuliah ka Taiwan kitu nya. Dan akhirna karena urang teu aya ibaratna restu ti dua pihak, urang gagal kitu nya. Urang teu bisa indit ka ditu. Nyaeta salah satu mungkin keur urang ge ibaratna urang kecewa oge gitu nya teu bisa ka ditu, tapi da urang teu dalah kumaha karena eta meureun geus guratna, meureun eta urang geus kuduna urang teu indit ka ditu. Nya urang intina nya nyobaan ikhlas gitu nya. Tidinya urang ibaratna naon teh mikir deui gitu. Mikir we urang ngobrol jeung diri sorangan, naha sih urang teu bisa ka ditu. Di hiji waktu, dina hiji wanci, urang karek kainget bahwa urang ibaratna nu teh maksa kanu jadi kolot gitu nya. Urang eueuh doa ti nu jadi kolot. Doa sih emang aya, tapi ibaratna tapi beda lah gitu doa nu ngarestuan jeung doa nu ngarestuan bener-bener gitu nya. Pasti karasa lah kumarane gitu nya. Tah tidinya urang mikir gitu nya, oh bener gitu nya. Kolot urang teu ridho urang indit teh beureun. Urang tidinya intina nya teh urang loba introspeksi diri, loba menyendiri gitu nya, mikir naon sih nu kurangna urang, naon sih anu kurangna urang teu bisa indit ka ditu. Nyaeta intina eueuh doa ti kolot teh ya. Tidinya nya urang nyobaan ikhlas lah, urang nyobaan ngabakti deui kanu jadi kolot. Ibaratna urangnya hampura kanu jadi kolotnya mah Pak. Beureun baheula urang geus ibaratna maksa ka mama jeung ka bapa, anu akhirna bapa ibaratna kolot urang ge beak sagalana gitu nya, mulai ti banda beak sagalana karena kahayang urang teh dan akhirna urang teh cumpon nya urang hampura gitu nya. Dalin urang maksana urang anu teh embung ngabahagiakeun maneh tapi manehna, tapi da karena urang ge
hayang gitu ngabagiakeun tapi jalanan geus kieu urang teu bisa kumaha. Tadina eta nya urang nyobaan gitu nya keluar tadinya da urang geus gagal terus urang nyobaan di gawe di Bogor ayeuna urang alhamdulillah gitu nya urang gawe di Bogor mah alhamdulillah ayeuna aya restu gitu nya tinu jadi kolot baik itu tinu jadi kolot si bapak ataupun si mama urang di ngaridoan gitu nya sanggeus urang menang ridho tinu jadi kolot urang gawe di Bogor ayeuna bener-bener karasa efekna teh teh nya ibaratnya karasa bener-bener ku ayeuna doang ti kolot urang di dieu gawe alhamdulillah kitunya bisa kacumpona naon kurang dipikahayang alhamdulillah kitunya urang ayeuna gawe di dieu bisa nyukupan kahirupan urang bisa merekan jadi kolot nya walaupun teu gede tapi urang salah saiji kebanggaan keur diri urang bisa merekan jadi kolot kitunya walaupun teu sabaraha kitunya. Tah jadi ieu urang rek nyaritakeun nya sok aya nu ka urang nu nanyakeun, "Mang, nah sih maneh bisa gitu? Mang, nah sih maneh mah bisa sih meuli naon anu ku maneh dipikahayang? Mang, nah sih maneh mah ibaratna hayang itu kabeuli, hayang ieu kabeuli gitu. Terus jeung maneh mah hirup teh asa tenang we gitu. Naon sih kuncina? Naon sih jampena? Aya elmuna teu Mang?" cenah. Urang ngajawab, urang cukup simpel gitu nya. Nya, urang ngeuweuh elmuna, cuman urang aya hiji nyata doa ti kolot, jampe ti kolot. Ibaratna jampe pamake lah ibaratna keur diri urang mah eta teh geus jadi slogan urang, mun urang ka mana-mana kudu boga izin ti kolot, mun urang ka mana-mana kudu boga restu ti kolot. Mun urang rek ngelakukeun naon kudu restu ti kolot, mun urang rek meunaan kudu urang boga restu ti kolot. Da nya tidinya teh urang ngobrol jeung maranehannya gitu nya nyaritakeun ke halaman urang gitu nya jeung ayeuna urang rek nyaritakeun nya di YouTube hampurannya ya bahasa urang tepati ibaratna tepati jeujeuh karena urangnya ayeuna di dieu masih kana di ibaratna uga-uga lah diajak gitu. Tah urang nyobaan gitu nya di setiap urang dek gawe gitu nya di setiap urang dek ka mana-mana teh urang pasti ngeta doa ti kolot contona kieu nya di awal mimiti orang ka Bogor gitunya gawe di dieu setiap orang dek ngalengkahkeun suku di luar imah ieu nya teh kosan sih imahnya di luar kosan ieu urang selalu ngechat ka kolot urang ibaratnya ngawe Allah gitunya mah abi bade damel cing disalamatkeun di jalana cing dilancarkeun pada malanana abi nyungkeun doa ti mama supaya abi cing di ibaratna mah cing di lancar lah damel abi teh urang sok ngawe kitu jeung indung urangnya alhamdulillah ngarespon baik gitu nya sok den gitu ku mama doakeun sing salamat di jalana cing dilancarkeun pada melanana cing dijauhkeun tina bale cing dijauhkeun tina marbahaya cing sukses damelna nya mah amin urang balas deui we geus ini urang gawe tangges urang menang doa kitanya benar-benar karasa gitunya ku urang teh setiap urang gawe pas di pagawean teh nya setiap urang ngalakukeun ibaratna aktivitas lah gitu kahirupan sapopoe urang teh asa geunah we kitu kahirupan teh asa urang ngalakukeun masalah hampura lain masalah urang ngalakukeun pagawean asa aya nu ngabantu gitu ibaratnya eta kan kersani Gusti Allah gitu nya karena kan urang ge mun dina agama urang kan ibaratna mun maneh teh seurina anu jadi indung bapa eta teh adalah seurina Allah gitu kan. Nah, urang alhamdulillah kitu nya ibaratna teh ku aya doa ti kolot teh urang naonnya hampura aya urang rada uga-uga urang karena teu bisa ibaratna teu bisa nyarita lah kitu nya. Ku aya doa ti kolot nya urang lancar gitu asa gawe teh permasalahan anu sakitu beratna masalah anu sakitu ibaratna ku urang di pikiran teh asa berat teh pisan tapi ku aya doa ti kolot asa hampang gitu di jalanan teh ibaratna kieu we contohnya kan urang di gawe salesnya sales urang turun gitu nya ibaratna
target cek bos teh sekitu juta, orang turun salah teh ku enak doang ti kolot mah dah aya we pasti jalan teh tidina teh ujuk-ujuk kan obat ibaratna salah obat orang ibaratna penjualan orang alus tiba-tiba aya nu meuli gitunya tiba-tiba ibaratna orang menang insentif anu kurang teu diperkirakeun ibarat ujug-ujug menang gede gitunya alhamdulillah gitu saeutik dua detik nama orang aya lah gitu jeung deui tanya tah teu kitu oge tanya teu cukup ku ibaratna ngaWA hungkul urang ge setiap urang balik gawe setiap urang atau keur digawean urang pasti ngaWA manehna atau tapi ngaWA sih pasti jarang sih cuman urang leuwih sering nama urang video call urang selalu video call jeung maranehna setiap urang ibaratna setiap ngapoe lah gitunya rek eta urang sibuk atau urang henteu ge pasti urang ngaWA maranehna pasti urang video call ka maranehna urang nanyakeun ibaratna kaayaan manehna ataupun ibaratna ieu intina kaayaan manehna keur naon ataupun kumaha gitu terus sarehat teu gitu nya ya urang nanyakeun gitu komunikasi ieu jeung maranehna nya alhamdulillah oge gitu nya ku ayeuna komunikasi jeung manehna urang asa lancar gitu hirup teh intina mun maneh ibaratna kieu nya contona sok aya nama cobaannya ku maraneh maneh ayeuna aya kahayang gede maneh ayeuna aya impian anu ku maneh di ibaratna anu ku maneh dipikahayang bener-bener pisan kitu nya tapi maneh teu apal kumaha cara ngalakukeunana kumaha cara ibaratna action maneh cobaanna ti urang sok doa ti kolot maneh minta doana maneh minta ridona maneh minta restuna kanu jadi kolot insyaallah naon anu ku maneh dipikaharep naon anu ku maneh dipikahayang pasti ngawujud tapi maneh ge barengan oge ku ikhtiar aja ngadoa teh ka sawae ngadoa pas ka Allah maneh minta ka Allah teh ya Allah kitu nya ibaratna maneh hayang itunya sok maneh ngadoa gitu jeung geus ngadoa maneh oge ngeta doa ti kolot insyaallah sok maneh ge bakal kawujud naon anu ku maneh dipikahayangkeun karena naon sakecap doa tinya jadi kolot mah eta bakal jadi nyata gitu ngabur aja pasti bakal jadi nyata dek si inung mana contohnya nyebut A pasti bakal jadian A nyebut D pasti bakal kejadian nyebut Z pasti bakal kejadian Z karena karasa ku urang gitunya baheula urang mah hayang kuliah entong bener we teh jadi enak mah abi damal di dieu si susah bener we alhamdulillah gitunya nu hati kolot teh kejadian bener-bener naon anu kurang baheula teu boga mah enak urang boga gitunya contohna ieu kamera gitunya baheula urang hayang kamera teh hese teh aja sanggeus ayeuna nya alhamdulillah gitunya ibaratna laptop ataupun ieu lighting ge urang alhamdulillah setik dua detik mah aya lah gitu kacumponan gitunya anu kurang dipikahayang teh tah terus jeung kitu kamari-kamari pas masa Covid oge nya urang kan teu bisa balik gitu ka Bandung nah urang hese gitu hayang panggil jeung kolot oge urang kamari-kamari mah sono teh bener-bener sono gitu nya kanu jadi kolot teh ibaratna kangen lah cek bahasa Indonesia nama tapi dah kumaha geuninnya cek pamarentah pan ulah mudik jeung di lemur urang ditolak karena urang cicing di Bogor cenah mah loba Covid cenah hariwang mau Covid cenah tapi pan urang mah da karas kurang lah di dia biasa-biasa tapi urang demi ngilu aturan pamarentah demi supaya eta virus teh teu nyebar terus gitu khususnya ka kolot-kolot urang karena urang ge nyaah kan jadi kolot jadi urang ge mung sampaikeun ka kolot urang gering jadi urang di dieu we na di Bogor kamari urang 5 bulan teu balik kitunya ka Bandung kitunya ka kolot urang bener-bener sono gitu urang teu bisa nanaon deui kamari mah urang ngan hanya bisa nga-WA urang bisa ngan hanya video call urang ngan hanya bisa ibaratna komunikasi teh hanya sebatas dina sosial media hanya sebatas dina HP emang bener-bener ibaratna najan panggih dina HP kan jeung dina asina kan sok beda gitunya karasa lah kumarane tapi da kumaha deui gitu
tah tidinya naon sangkan urang ibaratna bakti urang jalan ke kolot urang teh nyaeta salah satunya komunikasi nyata doa urang nyata nyenta lah ka doa teh ka kolot urang teh jeung ka Allah teh tah bener-bener karasa gitu nya ku aya Covid urang alhamdulillah di najan ayeuna urang di zona merah kamari urang salamet nya urang teu kena virus jeung urang ge ibaratna sehat kolot urang sarehat kan eta nu ku urang dipikahayang jeung ku kolot dipikahayang jeung hiji deui maneh ulah lebar mere kanu jadi kolot mun maneh geus gawe ieu mah nya terus maneh boga penghasilan najan saeutik dek ibaratna gede leutik nama maneh kudu bisa mere lah nu jadi kolot karena naon kolot mah nu ngaran jadi kolot intina mah sabenerna nya teu ngarepkeun berean ti maneh tapi nu jadi kolot mah naon ngarepkeunana ku maneh sehat ku maneh ningali ku kolot ningali maneh bahagia oge geus bunga hate kolot maneh mah karena karasa ku urang gitu nya urang baheula mah pas ini ti gawe urang nya jujur can bisa ibaratna can bisa mere gede lah nu jadi kolot tapi nu jadi kolot mah teu ngarepkeun pas ku urang dibere teh kieu mah ye abi gaduh gaji kitu nya alhamdulillah abi menangkeun ceceh lah tina kesang abi ieu ceceh keur mama supaya ibaratna aya lah kanggo jajan wae mah si rai abi gitu si Arin namina teh nya cek kolot abi teh kieu cenah nya den aya nu ngaran mamah mah cenah teu ngarepkeun ngaran materi tapi mama mah ngarepkeun oge ku kasehatan ku ujang bunga oge mama mah atos bagja cenah tidinya urang rada kasentuh lah gitu benernya nu jadi kolot mah ibaratna teu ngarepkeun materi tapi ngarepkeunana teh ibaratna urang bisa hade akhlak lah di luar teh henteu ngawirangkeun kanu jadi kolot ge kolot mah geus bahagia teh pisan gitu jadi gitu intina ulah lebar lah barang bare kanu jadi kolot maneh bisa kitu maneh bisa kieu ge karena kunaon karena perjuangan kolot maneh baheula mungkin sakola perjuangan kolot maneh hayang itu kedetik perjuangan kolot tinu pas meureun baheula maneh ke dina kandungan pan eta teh meureun lain perkara nu enteng pasti maneh kolot maneh nu teh nyeri lah ngarasakeun nyeri sare teu bisa ka ditu ka dieu asa ibaratna teh nyaman karena ngagendong janin maneh kan otomatis eta teh perjuangan salah sahiji tu jadi kolot keur urang tah ayeuna giliran urang anu jadi budakna mun sakirana teu bisa mere gede nya urang cukup mere ku akhlak anu hade di luar gitulah intina mah ya karena orangnya teu bisa ngomong panjang lebar gitu nya jadi intina urang ringkes lah jadi intina di setiap maneh ngalakukeun aktivitas di setiap maneh aya kahayang sertakeun doa ti kolot sertakeun ridho ti kolot sertakeun oge ridho ti Allah kitu nya maneh kahijeung anu kadua maneh urah lebar mere kanu jadi kolot karena mun maneh teu lebar mere kanu jadi kolot asli ieu mah nya cek paribasana maneh mere saeutik cek tong gede-gede lah ibaratna dinu gaji maneh we cokot 10% na we keur kolot maneh pasti kasuksesan maneh ibaratna naon ku maneh diimplangkeun ku maneh kahayang pasti kawujud awal akhir ge nya pasti bakal hirup maneh teh ibaratna bagja lah ibaratna kolot maneh bagja kan leunah meureun katingalina oge nya tah jadi intina kitulah intina mah anu cek urang mah doa ti kolot jampe pamake anu bisa nyieun maneh bagja doa ti kolot jampe pamake anu bisa kahayang maneh kacumponan anu bisa ngadeketkeun maneh ka anu maha kawasa maneh kan intina cek Gusti Allah ge kan maneh bisa bakti jeung kolot kan bakal asup ka surga kan